Kemana baru udah ke uing geus lila tara ningali irung-irung acan. Kangen. Hayang uli deui lah. Samper ah. Bila. Mana sih Bila ya? Bila. Andre, mau apa? Bila lagi sibuk nggak? Enggak. Oh, tadinya mau ngajak main. Oh, ya udah sini aja. Nah, udah tuh. Nggak lagi sibuk. Enggak. Di rumah ada siapa? Enggak sama siapa? Adik kamu kemana ya? Nggak ada. Lagi main. Emang biasanya pulang jam berapa? Paling sore. Ntar digangguin lagi. Ya udah, bagus. Hayang buru-buru jeung si Eka kangen yang baru dah di tempat urang ulina aduh rame juga. Gening eta saha nu wawanyan pebogohan di hareupeun imah babaturan urang bejakeun ku urang ka si Eka ya bisa-bisa. Nah hadi kan itu mau jalan buntu balik ya. Tukang bakso Madura wae. Mang. Saya kupat. Bubur Mang. Bubur, ayo ke sate. Tebalai gua ae yang lapar ya. Yang kupat. Baso ya, baso. Bae orang nanya ke nungkul mal meuli Mang nya deuh eta Mang nya. Mah meuli. Oh, soto nage. Nanya ke nungkul we urang mah. Kebenaran ya. Mang. Naon maneh? Tinggal si Eka teu. Hah? Si Eka na, mana ikut ka urang? Emang si Eka saurang gimana? Bising papanggih. Nah, dengan saya ke coy. Tadi kan wing arek kulit. Terus? Di hareupeun imah si Eka teh anu bobogohan. Pokona mah nu teu kenal tapi amun nama kenal. Mana saya? Mamang komisi nu di grup. Komisi sae maneh? Anu Bukan urang lain. Heeh. Saya. Andre si Didi Sekolot. Wah si Andre. Aya tiluan pokoknya saha maneh ngaranna? Teuing si mamang komisi pokona mah. Awena kumaha awena? Gulis. Wah, Demi Allah balik geus. ya. Bener. Di mana? Di ditu di Mas Eka. Hari itu ya. Nanti kali. Yang geus itu urang tinggal yuk. Ayo, Maneh rek ka mana? neangan si Eka. Sih Kali-kali. Kela-kelamu ah. Nahan deui wae. Weungin neangan si Eka wae ah. Geuning. Tapi masalaheun. Pada kemana nih Mama? Pada keluar ke Subang. Di sini jadi sendirian ya? Gini Neng, udah ada nih. Aku ke masjid dulu ya. Iya, sok enggak apa-apa. Ya udah, aku pamit dulu ya. Kayak mau pasti terdara orang rek ngopi Ngopi wae, kelah. Tadi Iya Cina, tadi ya. Cah si cek budak komisi teh ini Bing. Si Denis Cina aya nu keur bobogohan. di mana? Cina teh itu cenah aya nu bobogohan, enan keur ngobrol nya awewe saha ini. Teh baturan ada, cuman aing maneh da. Dan aing beungeut ki raha payuna goblok. Budak teh awalnya gelis. Wah, Sahanya teuing. Kelah. Iga nama Teuing tah. Arek taong tinggal heula. Orang toong. Hayu. Orang ayang nyaho, orang mah yang nyaho. Hayu. Yuk.
kira di mana ya bobogohan teh? Iya Mas Eka ya. Dia mau ngajak budak itu di si Mas Eka. Kan aya kursi tempat mandi budak. Mana ada bobogohan? Balik. Anjir aing ditipu ku budak leutik itu sih. Da siapa balagung ditipu wae ti kerja odean ge. Si Denis. Tah jelema Mana emang ada tukang ditipu ku si Denis. Aing deblo. Geus urang teh anu eta jelema budak sopan eta ngaheurean kolot. Nya Kita amun papangi budak dikumakeun. Urang tekean we lah sopan. Aing asa digawekeun urang keur arek ngopi ka imah pas sutradara ieu teh. Gawekeun wae jelema teh. Itu baru dak euy. Baru dak. Miniatur. Anwar, kemana wae wing tadi neangan? Kemana we Ramadan we ke? Kak. Tadi wing nyamper mana nah wah ya tadi saha sih? Anu dihareupeun di mah maneh? Awewe. Oh, eta mah teteh urang. Ulis. Tadi tapi teteh maneh teh keur bobogohan. Jeung si Mamang Komisi teh ya. Saha? Mamang Komisi inget kenen tuh. Apal inget tapi saha? Anu aya kumisan geuning geus pake jaket. Saha mana? Aya. Mamang Komisi. Oh, eta poros komisi. Heeh, Mang Komisi, bukan si komisi gue lah. Arek kayu misi kayana, si ngabuktikeun hayu nek. Hayu tuh. Hayu kan. Ayo, jangan pedok dengan pedok. Mau budak teh teh Teuing. Tuh ka masih si Denis heuh. Anjing teh. Itu lain make baju beureum tuh. Heula. Eta jelema mana heuh? Sok minta komisi teh ya kerja odean ge tukang ngarese. Denis. Iya eta budak eta bieu teh ngabajaan teh. Mana balagu teuing di bodohan wae ku budak eta. Mana nu bodoh? Sampeurkeun. Tuh man. Pagawe itu aing rek ngopi di imah pas sutradara. Iya, Mana Demi Allah, Mang. eueuh. Aya sok tadi wing nyaksian. Bohong wae, set sopan ngaheurean Teh. kolot ngomong. Antar ngopi di imah pas sutradara jadi digadageun kieu kumaha sih? Demi Allah, nah aya. Saha nu bobogohan teh saha? Urang nanya. Iya, mana saha nu bobogohan teh? Lanceuk na sieu jeung Jeung saha? Mamang Komisi. Saha nu mana mah komisi tadi mah. Aya nu kumisan sok pake Aing jaket. ge aya kumisan. Urang kumisan. Iya, ieu mah terkenal. Iya kumisan urang. Tapi orang tadi kadinya eueuh geuning ai maneh. Demi Allah, Mang, pokoknya mah anu sok pake jaket. Urang Mana kenaon, mana icing batur keur ngomong. Cicing geura berarti. Sudah tidak kali Kali cing. icing. Tuh, salah-salahna sih gitu. Babaturan sama maneh. Iya baturan. Iya. Berarti saruana salah. Tukang ngagadageun mana tukang minta komisi kurang ceudan ge bari jeung gagal. Nyawa ge maneh mah rek kurang rek kurang deui. Dendam Dendam maneh ka urang. Gas dia nama bukti mana? Gas urang kilu. Sok ayo urang kali itu rasa sabekeun teu percaya mah sok. Geus ayo baru. Kabeh ngari lu. Heuh, maneh kurang digantung. Ayo bro. Ayo bro. Ayo urang ka imah maneh ka ngabuktikeun nya. Ngomongan ya. Siapa teu? Cuman lah ya budak ya. Si kabur. Ceklan. Tuh, mana? Ayo tinggalin ke mana? Ah, kursi anaknya bangku. Kursi ieu. Mama meureun nyanganna lila tadi mah da aya. Iya kan, begitu di bejaan ku maneh. Urang mah langsung nyampe ke dieu. Urang arek ngopi di imah pas Aneh, sutradara. bohongan berarti. Demi Allah, Mama. Ngagadageun we budak leutik teh. Maneh, ya mana bohongan guys. Pokoknya mah maneh bohongan geus mal balik guys kayak. Cepat kok aing. Budak ieu, tong percaya di budak ieu. Maneh we. Ngomong geus gedena, leutikkeun ge kieu geus gede po. Teh. Ayo tinggalkan. Mal balik. Tukang tipu budak leutik teh nya. Minta komisi bari yang gagal. Tah, ieu maneh tadi amprok jeung si Andre teu. Itu camprok dah. Maneh amprok teh jeung si Andre. Teuing urang ge biasana duaan we pan urang yang si Andre teh.
Jika nama si Andre. Teuing dah mun kitu mah. Soalnya nggak katingali lah gerak-gerikna gitu beda. Ayeuna biasana mana bareng ti tiluan ayeuna. Heeh. Oh hiji. Pugu urang ge nongkrong ge mah ya. Si Olot ge tapi eueuh bing. Si Olot mah kan mantuan babena. Babena kunaon? Gering. Longsor pan imahna. Jadi geuring urang mah kamu urang mah si Andre. Teh. Urang jangan we ayeuna yuk. Jangan ayeuna mah yang nyaho. Amun misalnya si Olot teh urang hancurkeun we lebak ke. Oh, ini geus Geus ayu. tangan si Andre. Jangan. Tas helanya, tunggu video selanjutnya. Atur nuhun. Ya. Soalnya besok pergi ke Bandung. Mana bodoh? Nan maksud Di nahan, Pak. Geuleuh lain ulang punya Bing Asia wanu metot unahan ge Asia tunggitan teunggul deh si Bing deh teunggul deh ngaledek teunggul deh karungan sekalian deh karungan Gelah, mana naon maksudna bieu? Bieu naon maksudna gigituan cik? ai mana naon teunggul anjing aing mah kagok ngewa ka si Bing besok duruk we Gigituan mah nya cie gituan deh. Cie. Eta ibarat. Cie.